Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من
khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha madhmuman madhura laman sami'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumil sabada kamari ditunduk ku Allah Subhanahu wa ta'ala fakhruj innaka minas sagirin. Yung kali tu kaluan anjeun mahina teu kaciri dieu. Ta iblis teh aya permintaan ka Gusti Allah. Nya kuring kitu ngan aya boga pamenta, pamenta angdirni ila yaumil ba'ats. Angdir mugi nunggukeun Gusti ni ka kami. Ngakhirkeun Gusti ka kami. Maksudna kami ulah dipayahan datang ka iraha ila yaumi yub'atsuna nepikeun ka poean diutus sakabeh manusia. Jadi salila manusia aya di alam dunia ieu kami ulah wakapae iblis Anak mah meureun ngaranak. anak segala perempuan. Nah, jadi iblis mah tiba-tiba datang ka engke pangtungtungan manusia, datang ka di non teh di tiup song-song gitu ya. Oke song-song itu. Di song-song makan haunya. Ya jadi lamun nerangkeun anak ka tukang ngirim seuneu jadi muslim teh nyebutkeun teh nu khotil nu khona teh diupna teh kana song-song. Lamun nerangkeun ka tukang musik di beureun tarompet beureun nya. Nya teu tukang eta jadi memang kitu aja. Saya alimu bi qadri uqulihim terangkeun saukuran akalna kira-kira kagambar. Ayo urang tukang birun seuneu ieu teh song-song gitu nya. Song-song. Nepikeun ka tiupan anu kahiji artina datang ka manusia teh geus bijil kabeh. Jadi sapandeulieun manusia paehna teh si iblis teh. Eta lamun iblis jeung jin eta sa ieu keneh sarua keneh ta. Sarua iblis teh abal jin. Itu bapak moyang jin teh. Eta teh iblis ngan kadieuna boga dimensi anu macem-macem. Itu aya dimensi anu macem-macem. An manusia mah kasar. Beuki halus kana jin. Tina jin eta teh aya nu leuwih halus deui. Kitu nya. Golongan jin anu baladna setan. Saturunan Aya setan jadi jin anu biasa teu bisa ningali ka jelema setan. Setan. Berarti saturunan keneh setan. Ya, gitu. Abal jin sebutanna teh iblis teh. Nah, itu teh dulurna jeung setan. Tapi aya jin muslim ya, aya muslim, aya nu kafir gitu nya. Jin biasa teh gitu nya. Itu kan anu jin anu leuwih lembut tibatan jin biasa. Nah, itu mah golongan tentara
iblis. Iblis setan. Sarua si jin oge teu bisa ka iblis teh. Beda dimensi lebih halus deh. Nah, cek eta iblis nya angzirni lah kami boga permintaan tunggukeun kami ulah warapae ila yaumil akhir datang ka jelema geus kaluar kabeh. Itu nya datang ka tiupan ka hiji ti malaikat. Sopil. Qala dawu Gusti Allah innaka minal munzirin. Nya sok kitu mah maneh ditunggukeun moal dipaehan datang ka jelema geus beak kabeh. Jadi kabeh pengalaman kagoda iblis. Itu mah anak buahna bae gitu nya golongan urang kieu mah. Itu nya golongan urang kieu mah beuki luhur katakwaan hiji jelema, beuki luhur pangkat iblis teh. Itu nya kagoda teh. Beda jeung saurang kieu malah kadang ku setan teh si eta mah teu digodangi geus. Makaran sorangan teu kudu digoda aja itu kan doraka. Jangan bahrewok teh barijeu. Cek iblis teh itu cek setan teh lah golongan ieu mah ye geus teu kudu digoda, cenah geus teu kudu di iya. Eta mah geus mah kaya doraka bae. Kan anu mawa kana doraka aya nafsu jeung aya iblis. Nafsu berarti di jero, nah iblis di luar, setan di luar. Nah di jero lagi geus mangkrung bae kana geus kudu di ieu tapi tinggal ngahayuan bae. Lah kami rek maksiat, kok bener begitu aja. Kan kitu kan cerita teh. Ka bangsa urang mah nya. Ulah barieu si setanana teh. Lamun ka jalma-jalma anu takwa kitu jalma tukang ibadah. Ya eta mah rada kerja keras gitu. Eta urang mentengeun. Jeung Gusti Allah qala innaka minal munzirin. Itu qala dawu Gusti Allah innaka saestuna anjeun wahai iblis eta minal munzirin ti sebagian anu ditunggukeun kabeh. Wa fi ayatin ukhra ila yaumil waqtil ma'lum. Itu datang ka poean waktu anu ditangguhkeun geus dikanyaokeun. Waktin nufukhati ula terusna datang ka waktu tiupan songsong anu ka Qala geus kitu ngomong iblis fabima alwaitani mangka demi perkara alwaita anu nyasarkeun Gusti ka kami bi wa ikali terusna demi atawa demi nyasarkeunana Gusti ka kami la apa endanna maka yakin bakal menggonkeun temenan kami cek iblis teh lahum ka Bani Adam ka manusia sirotoka kana jalan Gusti al mustaqim anu lempeng terusna ala tariki al musili ilaika cek iblis demi perkara anu geus nyasarkeun Gusti ka abdi ku kami jelema rek diantepkeun sina netepan kana jalan Gusti. Jadi diantepkeun dina jalan anu nepikeun ka Gusti Mbak ya baturna namanya. Keun bae heula teu nya. Summa engke geus slep di dinya dina jalan Allah. La atiyanna maka yakin bakal ngadatangan temenan kami hum ka manusia mim baini aidi tunya wa min khalfihim tiharub wa min khalfihim ditukar wa an aymanihim dibelah katuhu
wa an syama'ili jeung tibelah kenca. Jadi anu digoda ku setan teh ku iblis teh anu keur aya dina jalan Gusti Allah. Anu keur sasar mah itu kudu digoda. Gitu ya. Nu digoda teh eta tah aku dan lahum siratal mustaqim. Nu aya dina jalan anu lempeng menuju ka Gusti Allah. Tangke lamun nu cicing dirinya bakal didatangan, dikurungi ku setan, diharum, digigir, ditukang, dikencat, dikatuh. Itu ya mingkul jihad itu. Maksudnya kumaha? Erek diplesetkeun. Fa'amna'uhum an sulukihi. Ku kami bakal diupayakeun sateka pola itu jasa kuat tenaga supaya eta jelema teu bisa lempang dina jalan siratal mustaqim, dina jalan anu lempeng menuju ka Gusti Allah. So dirinya tapi teu bisa maju. Sina teu bisa maju, kumaha we pokona mah. Geus direngkas, geus diieu berku ieu teh nya. Lamun jelema erek geus celok aya dina jalan agama Gusti Allah siratal mustaqim. Dina siratal mustaqim jalan anu nepi ka ditu kana Gusti Allah. Oh dirinya teh tibulah tukang ngabedol nya, tibulah harut ngahalangan, tibulah gigir nyuntrungkeun ka katuhu, tibulah gigir kenca nyuntrungkeun ka katuhu, tibulah katuh nyuntrungkeun ka kenca, nu bola handap ngarengkas, bola wah pokona mah di setiap ieu mantap erek ibadah teh berat gila-gila. Da setan teh di setiap penjuru, di setiap jurusan. Qala Ibnu Abbasin wala yastati wa yatiyam. Setan eta teu bisa ngagoda ti belah luhur. Di alayahula bainal abdi wa bainal rahmatillahi ta'ala. Sebab eta mah jalanna rahmat Gusti Allah. Jadi ge ti sambuleureun ti gigir-gigir jeung ti handap ti luhur mah teu bisa. Dengan nya nu kitu nu rek ibadah di goda teh. Rek maksiat mah teu kudu digoda dihayuan bae beureunya. Hayo. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wala tajidu yang teu manggihan Gusti aktsaruhum ka kalau loba Bani Adam syakirina kana anu salukuran kabeh. Itunya anu aliman. Itu panarama panyambung ti luhur teh ya jelema di tempatkeun di bumi ieu jeung sapuratina kabutuhanna aya. Sabar teh salukuran. Kudu nama iman ka Gusti Allah. Qala satu ngadawu Gusti Allah, fakhruj minha. Geuslah tong loba teh ngomong gage geura kaluar anjeun. Di surga. Madhuman ay mamputan bari dibenduan. Madhuro ay mubaadan tur dijauhkeun tina rahmat kami jeung Gusti Allah. La manit taba'aka minhum la amla'anna laman tabi'akanya yakin sing demina sing ari jelema eta tabi'a anu nutulkeun ieu jelema kakajeng minhum ti Bani Adam nya la amla'anna eta yakin bakal minuhan temenan kami jahannama kana jahanam minkum ti aranjeun kabeh ajmaina tegasna sakabeh itu jeung lagi gerak keluar maneh statusna maneh aya dina bendu kami maneh dijauhkeun tina rahmat kami. Nah, yakin jelema anu nuturkeun ka amanah
itu kami bakal dipakai minuman jahanam. Mas, budak hajar teh budak anu di